niat puasa sabulaneun jek mazhab Syafi'i mah tetep teu bisa kudu unggal peuting bae niatna kumaha niat nu paling ringan nawaitu soma godan min Ramadan cukup niat puasa isuk bulan Ramadan jadi geus sakitu pangsa etikna niat kos kitu cek Kanjeng Nabi malam ibayatis syam qabla al-fajri fala syamalah sajelema anu henteu ngendongkeun puasa ieu niat memeh pajarna maka terjadi puasana jadi kudu niat ti penting unggal penting paling tidak nawaitu as-sauma godan min Ramadan jadi sakit urang dipagahan ku Syekh Nawawi ulama urang Al-Bantani anu nyana boga gelarna sadunya ulama sadunya nyana lain lalagaan terkenal di Al-Azhar di Mesir di Turki di Timur Tengah pohara Syekh Nawawi teh lain lalagaan nih ngamagahan ka urang cara niatna anu sampurna nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala sekali deui nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala aya nu ribut di lembur ramadhana jeung ramadhani cek aing Ramadana Ramadhani aing mengaji Ramadana sia Ramadhani isuk da teu parwasa kabeh perbutan geus dek Ramadana teu dek Ramadhani teh sarua bae lamun hayang tegep Ramadhani lantaran diidopatkeun pagahan anak urang incu urang niatna niat mah penting gas maghrib urang niat noh besi ke poholah begitu dur maghrib langsung nawaitu soma qadinan dari fardhu syahr Ramadan hadis sadatillahi ta'ala beres jadi atawa pas inget ke salat maghrib imamna babacaana lila maca surat kuduna qul ya qulhu ieu sabihis maghrib sabihis hayang keren meureun nya marum qori lah kori kurang pati kaondang masalah ya surat sabihis jadi kulantaran kesal jangan niat di salat niat di jero hate nawaitu soma qadinan dari fardhu syahr Ramadan jadi bae di jero hate masalah atawa mantes isya ngopi ngarokok ingat can niat nawaitu soma qadin an adai fardhu syahr Ramadan hadhihi sanat lillahi jadi penting-penting keur kumaha bae lempang niat diuk keur salat diuk keur nonton TV ge jadi bae poho reup ke jero kamar sare jeung pamajikan jima jeung pamajikan pas bejeunna deuk kaluar cai mani ingat aduh cek pamajikan aku naon ka atuh ngepeten naon sabari cekna jadi bae masalah babari jasa ada Masya Allah marah mas sunah ditambahan nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi